ngopi tuh ngopi. Ayo. Iya, saya motor gimana? Wah, cok ayo. Sayangan aing iyo. Yang aing. Ya ulah. Yang aing. Ulah. Ditukeran jeung 5 oge aing mah gae. Dijual mah. Moal jadi dijual lagi moal. 50. Embung. 60. Moal. Kamu belinya? Ayo, Bro. Hah? Yuk. Ayo dong. Mana? Kemana weh? Kayak marana tuh kan. Beres ya. Doi, budak teh kamu mana deh? Aing teh mau di pulsa atau budak teh? Tak mau di pulsa, doi? Masya Allah, pegawaian si Arif anak rayaki Gusti anu agung budak teh. Kalau digawe mah kalau gawe kamu aing pegawaian anak ramu kieu budak teh. Ieu mah, gue teh ngabala gambar anak teh aing mah. Segala kardus, ieu senal di mana-mana sebab. Ieu kipas dekat cuek kieu. Aing gambar anak teh astagfirullahaladzim. Buka anak kami teman pisan. Ulin, aduh gawe na pisan. Cagal ka pabrik mong, anak mong. Nah, gawe pisan ka ibu teh. Pusing aing teh lamera bukan anak adoy teh. Musikeun wae ka kulo teh. Gawe naon? Ya helm jorok teh teh nang jorok aku. Mulai tiang helm di bawah anak ka kulo teh. Aduh, anak teh awas wae mun balik si adoy. Mun arangna pisan ka kulo teh goblok si adoy teh buka anak teh. Anak hiji-hijina mereka kedua nalang gitu ka kulo teh nya. Nyusahkeun wae, gawekeun we gawe embung, tempok babaturana. Pak, lulusan STM babaturana kabehnya. Eta mah babaturana digawe anu di Indo Barat, anu di Pasifik, anu di Indorama, anu di Pertama. Tuh soba kabeh di Garanawe. Nah, bet anak aing mah teh kudu digawe. Ngaku kudu yuran we. Abang mau ke RE King. Dipikanya kan ku aing tah mandi kalah ngelusan RE King. Ditadaang kalah ngelusan RE King. Ku aing dipikati tah mandi pulsa mantau tah jeung RE King. Ku aing hareudang. Dia teh mana kikit dibiseun pokok aing. Ku aing karujan kieu pusing agung aing boga anak teh. Teman-teman teh boga anak teh. Kusep aja. Ya Allah. Aduh. Yang berduanya. Oh, kadanya. Gede. Jauh. Bang, tadi itu mah. Di gorowan teh cicing bae ah. Sia. Udah duit ah. Tuh mah, duit mah. Ai sia we kiwari karak balik teh di mana? Ulin itu reka mangkat dia. Ulin deui boga anak teh. Udah tuh mah minta duitnya. Lila. Minta duit wae. Mana nih di kiki wadah nyeri atuh. Buru minta duit. Tempo si Joko, si Dani, si Web, geus digarawe kabeh balansia. Kembae. Sia mama ikut nalang napi. Pisan ambak ai. Nah, ambae atuh buru. Papa sia teh modal ku sia teh nu usaha teh. Ini sok moal bapak geus atuh ah. Ieu emak teh dagang kasih geus 3 minggu teu payu-payu. Atuh dah geus bayar minta duit tah. Cipan atuh digawe ka ditu. Sih enggak. Engke we tuh di Engko aing gawe sia teh nalang tuh. Kumaha? Aing mah nempo si Acem tah anakna digawe pot pambalikeun cincin coba ku anakna. Engke urang meuli Honda Jazz mah. Si Edo kamari dipangmalikeun martabak balik gawe teh dipangmalikeun naon. Aing iraha ku sia aing juga anakna sia teh hiji-hijina. Ya kembali tuh mah gegetuk heula we anu mah ulah kamar tabak. Aing digegetuk we teh mending ih karetek nu kitu gegetuk deui. Geus buru atuh boga teh duit minta duit lah. Ya mate coba hayang seumur hidup emang arti can pernah saan pizza. Pizza kan urang ge encan ada pizza karak sapotong kemarin ge sesa eta ge. Hayang mate tuh kamari si Acem ada pizza kos kitu. Jiga nunguna mate kot ngegaji nu kieu tah mate. Hayang mate kot ngaruy. Iraha mate boga anak teh nu kitu nalang ka emak. Cik atuh sia teh balik gawe teh. Sia teh geus digawe ye ka aing teh pangmalikeun naon ka aing teh. Yo mau manjut gegetuk deui. Kegetuk aing lila mah da ganti aing teh aran teh tong markona gegetuk engke mah aing teh pusing aing mantuk sakeun geus sok mantuk dang muah aing duit geus tadi dar mah geus ngalaliwat ah
Siapa ngaliwat? Buru dak ngeuna sia mah tadi mah ngaliwat mah. Oh, aing tadi beres ya mah. Goblok menang teh kakolot teh. Oh, tuh ngadi tuh. Atuh mama. Oh, Jeung beli bensin mah. oh. Astagfirullah. Beas di imah 2 liter deui coba aing. Jual heula tuh 1 liter. 1 liter siap daun jeung naon tuh aing dibogok siap. Tuh, itu lu geus bayar lah pada lah. Eueuh mah. Teh mana nganju karat 6 bulan can lunas. Mau dijual mah regulin supaya kadi kana. Kumaha wae tuh jang Beung geus bayar buru ka dieu. digawe. Heuh, beri neangan. Itu helm kadegeun geus Mau kadieu. tong ah. Sebelum minta duit lah. Eueuh. Helm kadegeun helm lila. Doi. Astagfirullah eta helm geus helm hungkul eta kadegeun helm. Sia teh jang ku aing dibabuk ngundain anak aing sia. Aing mah aing boga ilmu teh kolet itu juga boga ilmu batu. Astagfirullahaladzim, jadi anak goblok. Anjing teh sia, ku aing sia. Tak kayak embung rajongan helm ku aing budak teh. Sia teh potongan nomor teh. Udah tuning sia teh. Itu kunaon? Kada sia, sih kunaon budak teh. Adai. Tak sia. Aing capek ah. Sudah kenapa begini? Belum capek. Apa ya? Gue yakin can mantap gue budak teh mana can? Ah, ini saya. Nah, ku aing daripada ibu budak teh poe digawe. Ulin jeung ulin pagawean teh mamotoran jeung mamotoran. Ning ku aing gadekeun aya air ekingna. Meunang meureun aing duit. Rek pake meuli mie sadus. Meuli beas. Meuli naon? Meuli tunai. Anak teh ngurus tunggu. Kira-kira aing kuncina di mana? Coba tak. Gimana kuncinya lu? Wah, mantap. Kujang kasep aloy anak emak anu soleh. Wayahna ieu motor pok mah digadeheun nya sayang ya. Alah, ge ame sia. Itu motoran wae teh. Gadekeun wae motoran. Yo, motor sia teh kesayangan anak aing, tapi ngarurudet ka aing. Lantaran sia ieu anak aing teh mung digawe. Wae mah ieu sia ku aing arek digadekeun teh. Aing harese. Gadekeun sia aing wayahna namanya. Aing teh baris sama kena kilo. Ya punya. Assalamualaikum. Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Ece. Naon, Cek? Ih, Miss. Aya pagu, arek nyata tulung. Tulung naon? Bade motor. Motor eta we? Sayang sabaraha? Ih, aya hayang manya urang. Yang satu di kula we di kula. Itu buntai tadi sih. Sok di kula, Cek. Nangtung ngerahkeun. Miss ya. Wah, hari ini aku tetangga. Urang teh pusing, Miss. Pusing. Boga anak bujang hiji-hiji na lalaki. Teu daek gawe. Ngan momotoran we, ngan ulin we. Nempo si Ucup, si Darkin, si Suepa babaturan geus gawe. Geus kalawin, geus kamarana malancar. Taki boga anak ngawali-ngawali teh. Ini gara-gara si RE geuning ya. Eki kesayangan anak ya.
Bujang-bujang aing mah dicium eta arek mah cuman wae. Pusing atuh mis urang teh. Tah ayeuna aing gede yang sabaraha tuh duit mah aya wae. Biasana nu kitu gede baraha tuh. Nu kitu 10 juta gede hungkul. Eta mah motor eta mah radayaan lah. Ayo nya. Yang sabaraha sok wae cenah, yang sabaraha sok we. Nya. Arek dilepas mangga gitu nya. Ah, ieu mah gade we. Kabayaran moal mun gade. Hah? Nya kabayaran dan urang oge naon duit mah. Kan cenah teu gawe cenah budakna. Naon boga warisan. Warisan mana? Sawah sapetak boga. Itu besok hayang sabaraha juta. 20 juta, 1 juta. Heeh. Mending tak sagaya wae bisa wae. Ya atuh ah. Bener ih. Ane 20 juta remis. 20 juta? Pade. Nah itu. 20 juta lain? Aya wae duit mah. Di kumaha duitna cash apa transfer? Ane transfer da wing teh boga ATM. Oh, eta. Transfer wae nya. Sok mangga. Ih, Miss Mamani keur mau cantik jelita. Kaya raya pula. Ih, resep. 20 juta ya? Rekening abi we. Lucu. Tahnya 20 juta. Tah, gitu kita makan. Ah, uya sakitu we heula. Heeh teh. Ya, bisi bade dijajal lah motorna. Mangga. Da mulus motor sok jajalan jeung abi. Aya tuh. Ade ting bari nganterkeun Gibi kitu nya ka ditu. Wih. Sok mangga. Ayo. Atuh nya. Ayo. Mulus gitu motorna. Mulus, nah dijamin. Cok, geus deal nya Miss nya. Geus deal ya? Deal nya. Itu rek balik bareng mah balik. Sok we, abi mah bade shopping geus menang duit 20 juta. Ya tuh ya, nuhun ya Bi. Yuk. Kade nih, hati-hati. Aing mah 5 gram 10 gram bisa parah habis. Ayeuna mah rek si oyok, si acem, si ikem geus moal bisa teh ayeuna deui urang. Lainna mah urang geus geus jang anak mah anu kasep anu ganteng. Ayeuna mah tong nguluwut. Udah geus paling kita budak dengan motorna aing apa sarek jadi. Ya bahagia hidupku ah. Maksud belum. Ada dang ah. Jam berapa ieu? Ayo kulit. Anjir, jam 4 men. Macam motor aing mana beli dia? Coba. Gue tengerin pemainnya. Mak, motor mana mak? Mak, motor kemana deh? Ih, motor dah. Ya, mak ini. Es bada. Aing jam, aing siap merawaskeun emak. Iya, motor aing mana? Aing keulin ge, aing tinggalkeun bae kebetulan. Gos tong ulin, mending di imah bantuan emang ngejo. Aing ngejo bae ah. Tuh aing ditinggalkeun bauturan aing ge burukeun geus nelponan bae tadi. Ngecek aing tong ulin tong mantok sia teh di dieu di imah. Di mana tuh di mata da motor bae aing. Dengan gawe. Kelak. Mak, Aisyah, eta. Mak, menang duit di mana yuk? Hah? Engke boga. Tondonan aing mah boga simpenan, mak mah boga simpenan. Simpenan di mana? Aing ningali ge biasa bae aing. Sia mah teu nyaho we, aing boga simpenan aing teh. Simpenan naon ah? Mas buat si kulilap. Tingali. Aing nang di mana eta duitna? Duitna di mana duitna? Duit? Heeh. Ya? Heeh, nang di mana, Ben? Hah? Nang di mana? Siap bisa kan kopi, kumaha panggieun kopi. Moal aing mau ka ngopi aing asa rada curiga, Mak. Ah ya bala-bala hanut. Bung.
Acung kopi hidung. Embung mak, embung. Pokoknya aku garpit. Ah, embung. Gerak di mana eta di mana? Gerak. Rek nanya heula eta di mana ge melina cenah duitna. Iya teh, iya mama iya, Jang. Iya teh iya. Naon? Sia merasa goyang aing temu-temu ayeuna teh. Gerak. Mak lain masalah gaya mah aing. Aing teh karak nyaho boga anak mereka kasep, aing karak nyaho boga anak mereka kasep. Ah, lain kasep-kasep ting. Aing kakarakeun aing ngadenge kasep mah bege ah. Poin berhiji. Tah, mukot mun tereng kieu mahal. Moal bogaeun budak teh mah kurma hiji-hijina di kampung ieu nu boga. Geus pake gitu. Duit embung ah, duitna di mana ieu duitna? Menang di mana duit mah? Ye, ieu teh kieu caritana mah. Naon? Kieu caritana mah mate ambek teh. Ambek naon mah? Ka anak emak ulah rapi teh dekeun gawe-gawe. Heeh. Hah? Memotoran. Heuh? Budak teh tuh. Goblok teh. Nya gobloknya. Lu goblok sama asa ka aing eta mah. Asa ka aing. Sia geus eta sia. Eta aing mah. Tuh. Kesel aing teh. Kesel naon? Jual ku aing motorna. Ah, mama anjing nya cek aing geus kadinya aing ngabdi teh ge ah. Pasti bae aing dijual motor teh. Gembe atuh gembe. Aing hayang kos kieu boga, aing teh boga kos kieu. Sia motoran deui da cek aing mah. Nya kumaha tuh da ieu. Ah, aing mah. Geus miskin bae. Abali deui mah. Sebudut ting. Mah deui ge mah. Embung meuli di mana aing. aing. Potong jadi pikiran. Duit na ge dikitukeun bae ku mah aing. Ah, embung. Je, budak teh ulah ceurik. Ulah sedih. Kalau bunuh diri aing motor etekeun kesayangan aku yang dijual. Keun bae nu penting aing boga ieu aing. Aing nama. Keun bae anak mah. Mantap ge peg wae ah.